Sampurasun ayeuna bade tutorial ikat naon Isa ayeuna ikat mahkota wangsa sareng mahkota purwa. Mahkota purwa ayeuna nya sakadap deui urang ninggal tutorial ti aslina ti Belanda ya Mang Isa teh ya. Oke mangga sakadap deui nya urang tinggal wae tutorialna. Oke. Hiji. Pertama dilipat, ditilep. Oke. Kali je. Hiji. Dibalikkan. Ya, dibalikkan. So. Hiji. Sabaraha ieu Isa etana? Eta tilu Ramo. Hup. Hup. Opat. Ya tiasa tilu, tiasa opat. Kumaha raosna nya? Kumaha raos. Oke. Dijeu sareng hiji. Ninggal pengkerna. Ya. Dijeu. Hiji. Dua. Tilu. Habis tadi sepuluh. Tata cara nalikeun payuna. Oke. Dijeu. Ayeuna ka dijeu. Ayeuna ka dijeu. Ayeuna dijeu ka itu. Aha. Kadijeu. Ya sip. Atos beres. Sampurasun. Nah, gitunya kiraku orang bule geus kanu ikat kumaha ieu nonoman Sunda ieu cara resep isin ku orang deungeun lah esa nama. Hayu urang sasarangan ngamumule ikat Sunda di antawisna nya atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.